Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dilujeng tepang deui sareng simkuring Wapariatura salaku pembawa acara di Negeri Wadah Sunda. Di dieu simkuring bade ngadugikeun kasadayana ngeunaan tempat pos terpadu lilin Lodaya di wewengkon Garut Trade Center, Kecamatan Bandung Petulangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampurasun wargi sadayana, kuring asegap melaporkeun hasil di pos terpadu operasi ketupat di wewengkon Garut Trade Center di Cengkang. Jalur ieu arupa salah sahiji titik rawan banjir dina alatna aya titik strategis pasti dan dadakan sareng kendaraan anu beungeut dipilih. Dina pos ieu aya aparat gabungan ti kepolisian, Dinas Perhubungan, TNI, tim medis, sareng relawan anu disiagakeun 24 jam kanggo ngatur lalu lintas sareng nyayogikeun bantosan darurat. Fasilitas di pos ieu ngawengku pengamanan lalu lintas pikeun ngatur arus kendaraan, pelayanan medis darurat pikeun pemudik anu kaganggu kesehatanna, tempat istirahat pikeun pengemudi sareng penumpang, informasi jalur alternatif pikeun ngaleutikan kemacetan. Pikeun langkung jelas, simkuring bade ngobrol sareng salah sahiji petugas di pos terpadu. Assalamualaikum Pak, itu bade tumaros. Habis salah ke wartawan bade narokeun pertanyaan. Kumaha arus mudik ngeukeun ya Pak? Untuk arus mudik saat ini sampai saat ini belum ada pelonjakan dalam arus, masih landai, ramai lancar seperti hari-hari biasa. Cuman untuk kedepannya kemungkinan H-3 atau H-4 baru ada kelonjakan. Lalu bagaimana strategi untuk mengurai kemacetan di tempat ini Pak? Untuk strategi penguraian kemungkinan dilakukan one way baik dari arah timur atau barat. Lihat situasi, kalau memungkinkan diperlukan one way. Untuk waktu dan tempatnya mungkin disesuaikan dengan situasi. Baik, terima kasih Pak atas informasi. Sadayana, upami bade ngalakukeun jalur lintasan disarankeun pikeun terasa waspada, patuh kana arahan petugas sareng nggunakeun jalur alternatif upami diperlukeun. Sakitu wae laporan langsung di Garut Trade Center. Timbangan sareng pos terpadu operasi ketupat lebaran 2023. Balik deui ka studio. Hatur nuhun asegap kanggo laporanana langsung di pos terpadu ketupat. Kitu wae warta anu biasa dipulihkeun. Hatur nuhun kalapan perhatosan sareng kasetiaan pamirsa. Abdi Wapariatura sareng sadaya tim anu ngalayanan kami undur diri. Mugia sadayana dipaparin kasehatan sareng kasalamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.